Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alurang ayeuna pependak deui. Ayeuna mah langkung seueuran panginten nyapotnya. Anu biasana tiluan, duaan, komo duaan mah. Rame. Ayeuna mah nambahan deui personil. Aya di dieu saha? Kenalkeun heula. Kenalkan Cimpuring Amai from Cipawada. Amai di Cipawada. Taya aya lor. Yuk, perkenalkan nama Abi Lord. Nah, ieu si artis petarung artis TikTok endot teh ti babakan. Nah, atos tobat. Aina alhamdulillah nih geus kasepnya dicukur. Dicukur di mana? Di Garut. Garut. Jauh-jauh deui gitu. Harta. Coba Aina samemeh ngobrol panjang lebar ka ditu ka dieu alangkah. Make jeung seuri sagala. Mau balik. Alangkah lebih baikna urang Minum minum balanya. jam-jam. Kala-kala. Jam. Marane apal teu? Aya kabar di Nabrita nih Subang aya nu keracunan oplosan. Ya mudah-mudahan we. Oh iya Mudah-mudahan isuk pageto marane masih panjang umur ya. Amin. Lu aja sieun. Ayo orang Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Tos. Bener. Alah anjing Kuat. Ih anjing jigo bener. Kuat kan? Hampir setengahan. Astagfirullah, sing balarek ginum teh. Aduh. Butang nih, Pak. Can ge acan geus pi omongeun. Iya. Aduh, nah Gusti Nu Agung. Aduh. Tadi nate papanggih teh ngarah silaturahmi, ieu ngarah pi omong. Debal. Aduh, Lord balik. Alah sia urang dipahilikeun. Baelah nu mana weh? Kewe lah, samemeh ngobrol sok ngalari nu meula. Amuan lah si pahili. Kunci kok. Butang nih, aduh. Aduh, astagfirullah. Aing mau balik tuh anjing. Oke. Udah ngobrol ya ayeuna masuk damai heula. Salam. Kan bae usum hujan isuk paget oge. Isuk paget oge garing. Tapi da moal naon mudah-mudahan hampunten ieu sanes dihajak manginten gara-gara kunaon make kasembur. Ya asal geus patingali banget tes. Aduh geus power ya, Pak. Power. Digana aya dendam tersembunyi. Cing bener nginum. Sok inum deui. Ada pahili. Pas sembur nih wah, ya Allah. Banyak. Kok hidung dari jauh balik gimana? Balik musuh. Nah acan hujan di dieu mah cenah. Kumaha mun aya nu nanya? Heureuy eta cing bener nginum teh. Bau banget itu jigo, Pak. Berarti pahili udah dibalikeun Balik deui. nyair ya. Tam, ini benar. Geus. Ah.
Can ngengkol. Barhasil sih Aduh. Dot. Tapi alhamdulillah ayeuna mah endot tos tobat tos bager tara emosian deui. Tara emosian deui nya. Aduh, masuk. Ini sementara hampura. Pura we. Damai-damainya teka aja. Maknya teka aja teh 2 kali. Iya bang dah sebut tangi ya. Oke. Ayana maraneh di dieu teh abi yakin bahwa maraneh gaduh potensi nyapatnya. Ya iya. Setiap jelema pasti gaduh keunikan, keunggulan dan prestasi di bidangnya tertentu gitunya. Abi yakin endot jiwa humorna, jiwa petarung mah tos lewat da eleh kamari gitu. Jiwa humornya bagus sehingga relasi nage salarae gaul jeung nu kitu jeung nu kieu nyambung wae kitunya. Ayeuna lor gaduh kelebihan di bidang sepak bola. Alhamdulillah lor teh di mana ayeuna SSB? Di Asad Pak. Di Asad Purwakarta. Benceng Pak. Nya Asad teh akademi sepak bola anak desanya. Nah, coba hari SSB teh singkatan tina naon? SSB seluruh sepak bola. Dewi semua. Sekolah sepak bola. Lon nek walon. Seluruh sepak bola kumaha? Salah Pak. Hari S na naon? Sepak bola. SSB S nu kahiji. SKJ. Sekolah sepak bola. S na teh sekolah, S anu kadua sepak, B na bola. Jadi Sekolah sepak bola. jadi singkatan tina SSB teh naon? Sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Ari PSSI PSSI Persatuan Seluruh Aduh. Naon main artina main. Coba. Ya artinya teh persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Oh, dege lon. Jadi lor ulah saukur resep unggul main bolana tapi edukasinya perlu ditingkatkan oge. Tenan naon gitu kan, tenan naon resep bola, hobi bola tapi tetap belajar kudu nyapatnya. Nyanyinya. Ayeuna abi ngadatangkeun Amai. Alhamdulillah Amai teh di kelasna dari segi akademikna saenya Makhluk sibuk ieu mah. apalagi matematikana alhamdulillah gitunya. Mudah-mudahan konsisten ka payuna ayeuna wae ge kan ngajabat jantan KM nyapotnya. Nya. Di kelasna, Cek di si kelas Mas 8. Di kelas 8 nya mainnya. Mohon. Ya marong we sih. Ngobrol-ngobrol jeung naon ya? Sepak bola maraneh ke raduh klub Kokojo teh. Aduh. Lihat Iya naon dia? Manchester City. Oi. Keren Manchester City. Gandeng goblok sia tong ngomong gitu. Si Cepot mah MU. Tinggal di beungeut lagi beureuh. Tapi MU kamari elehnya. Nya gitu. Menang kamari euy jeung Fulham. Oh, nonton siapa? Nong elehna wae apa? Udah apa? Tah. Coba ayeuna posisi ka sabaraha MU sementara. Dihanap keneh nya. Aduh, ari lor resepna kana naon lor? Liga Wakanda Pak. Liga Wakanda. Persib. Persib. Alhamdulillah Persib ayeuna posisi sementara kadua. Mudah-mudahan konsisten soalna jeung nu handapeunana ge teu beda jauh gitunya. Lamun misalna eleh sekali atau terpeleset sekali bisa jadi longsor gitunya. Jadi posisinya bakal kasalip kuno halarandap gitu. Istilah ada menang liga. Selila mudah-mudahan juara ada orangnya sarua resep ka Persib. Ari ya Amai. Aduh, iya mah. Barca fan, Pak. Oh, Katalan. Meski on klub. Aduh. Decu. Tanya decul teu naon walaupun maraneh boga klub anu berbeda gitunya karena sebenarnya eta ulah silih buli ulah silih Teko si Baim ya aduh Pat. Oh si Baim. Si Baim cok beli. Masuk. Sia anjing.
Hargaan mah terus bro. Tah geuning dunungan maneh mah pot ka batur teh geuning sok moyokan. Gitunya coba Si Baim mal hirup eta maneh ge kan moal bisa bergerak lamun eueuh si Baim mah. Nya Gas. Nya intina boga klub masing-masing, boga passion masing-masing. Denis alus dina main bolana lor nya. Ai posisi naon posisi? Sayap kiri. Ai sugande cadangan mati. Naon ya sayap kiri. Sayap kiri tokoh idola saha? Ciro. Ciro. Ari endot posisi lamun main bola resep teh resep. TikTok ge loba nya. Viral. Kenok hiji. Kenok hiji. Kenok hiji, kenok dua, kenok tilu. Jomre. Anu eta viral. Ya. Tah ayeuna endot kontenna dikembangkeun deui. Duh Ya. anjing jadi buat Mules pot. Mules. Jangan itu segala cepot mah. Gas. Obeh. Bau modal. Bau euy. di kamar cairna deh si siung na paran Gayung. Oke. Endot lamun misalna main bola bisa main bola. Bisa. Posisi naon? Striker. Halan. Nya salah. Ai amai lamun main bola di lembur sok jadi naon posisi? Oh iya mah gelandang Pak. Gelandang. Pokoknya mah resep kasih gapinya. Tuh iya mah. Tokoh idola saha? De Jong. De Jong orang Belanda adanya. Halus. kamu belum lah Gua Bellingham. Pot mana sih? Bellingham ke kare. Resep ka Bellingham. nyarusuk Kemarin menang ieu nya penghargaan naon di Bellingham teh. kopat roki Tah eta. dulu dah kos Lain masih cepot resep Maguire. Jadi oh ya kemarin Maguire alus ya deh asli yang tadi mah di MU kene sih eta. alus bener mana akurat 100% itu bohong kayak mah asli Biasa nama blunder wae nya. Oke. di balai dulu beli si Den Haag Kieu. Balik deui walaupun maraneh boga karesep, maraneh boga hobi, boga lainna tetep muara utama nama sakola akademik kudu diutamakeun bener teh pot. ya iya Bang Nya ayeuna lamun misalna lor ya main bolana alus tapi lamun akademikna kurang bisa ditipu ku baturnya potnya. Coba ayeuna rek nanya abi. Siap lor? Siapa? Siap. Ari ibu kota Bandung. Ibu kota Bandung. Tanya coba Mai. Ibu kota naon ya? Ibu kota Jawa Barat naon? Jokowi. Parah Jokowi. Nah jadi Jokowi. Alah aing mah. Duh, tenan naon santai. Parah. Ya tentang IPS biar mah pertanyaan anak. Coba Mai, seputar matematik Mai. Tanya si Dot. Aduh. Kosong ya. Can aya nu bener. Siap Dot? Siap. Tanya Mai. 7 kali 7 kali 7 7 kali 7 kali Kela. aduh dasar Anu gampang. Perkalian tilu weh. Tilu kali 0. Nya nol. Ini kosong. Bener euy. coba Coba. Ya, siapnya. Lamun misalna maneh tetebakan bae. Ya, si cepot dia make sarung anggapnya. emang sarung kan Pakai sarung. Nah, kalau sarungna teh ibaratna bolong. Dikaput kaki ihan. Ih. Tilepkeun lah. dicobakan lagi nah Si cepot pakai sarung. Sarungna bolong. Dikaput kaki ihan. Dipakai salat sah teu? Ente. Tuh. Ente, Pak. Pakai salat sah teu? Tuh. Ente. yang udah Kunaon make teu sah? Haji. kela ulangi pertanyaan naon ya Iya, sarung si cepot
caritana teh bolong. Bolong. Dikaput. Dikaput. Kaki ihan. Iya. Dipake salat sah Najis. Tuh, najis. Najis. Iya, tuh. cek urang mah sah. Soalnya bolong kan. Apana dikaput? Apana dikaput. Kalem. Dikaputna kaki ihan. Lagi. Kelak lu aing. Coba muter kene otak maneh mah pot. Kan sarung maneh teh bolong. Dikaput, tukang kaput na teh ngaranna teh Ki Ihan. Oh. Astagfirullah. Eleh. Kuki ihan. Ki Ihan. Itu nanti make koma. Ki Ihan. Maneh boga aki. Aki, Indonesia ngomong aki. Pangaranna ge tatarucingan, pot. Indonesia iya dikaput ku aki ihan. Indonesia ngomong gitu. Jika kosongnya aya deui arek. Coba kudu cerdas logikana kudu main. Nyaho hayam Kata bapak aing. kan kemari endot mah resep hayam bikangnya. Geus aranakan deui can. Gue ya. Allah syading apa anjay. Ya Allah. Aing TW teh masa. Coba ke lamun misalnya aya anakna beungeutna jiga endot boa-boa. Oh, eta. Ya, tebakan anak ya. Hayam, suku hayam sabaraha hiji? Wah. Opat di mana? Baru si domba. Lewat. Kala buat teh di lembur nama waya opat. Suku hayam sabaraha hiji lo? Dua. Peragakeun coba. Suku hayam sabaraha hiji? Dua. Ditemak kurang teh nya make bedilangin. Dua. Benang. Jadi angka naon? Hiji. Salah. 7. Salah. Pot ya aing kumaha tuh bisa naon da lagi kieu meureun. Jadi kieu pot. Suku hayam dua. Dibedil. Bedil. Ke bedil angin. Benang tah. Jadi angka naon? Genep. 11. Salah. 4. 11. Taluk? 11. Kosong. Salah. Jadi kosong kumaha buleut. Salah. Dua. Salah. Tilu. Enggak salah. Taluk. Tilu. Jadi angka engke. Jadi angka engke teh pincet. Bener dah? Jen. Ulah kitu. Panon lauk. Dia operasinya. Urang daroakeun mudah-mudahan cing gerak-gerak cager. Kan abus jadi aya doa. Pin. Itu babaturan alurang eta teh nya. Nanya kan apa tah sok mayokan. Ngoyokan MU. Eta Pak. Kitu nya balik deui. Jadi baeun. Kadang-kadang kieu lor. Ku ayana main bola, kaajakan main bola, tetap ulah dipopohokeun kan lor sering dispen. Lebat teh sakola, tapi tetap tingali lain sih ngabandingkeun kan setiap orang beda-beda. Amai wae ge anu sakola unggal poe di imah nama belajar terus-terusan gitu, rutin. Komo deui ayeuna kudu main bola ongko, kudu ngapalkeun ongko. Bener teh pot. Ulah berarti urang boga passion di bola nu lain dilupakeun. Ulah kitu nya potnya. Kudu saimbang. Seimbang. Agamana saimbang. Dunia akhirat ame saimbang. Bener teh pot? Bener. Ayeuna misalna teh oh nya dulur urang di Palestina ayeuna keur ieu nya pot nya. Dibalik ka lagu. Udah apa? Salam alaihem. Hah? Eta mah ieu kan anu di Saya. lain Al-Zaitun. Oh, lu Tah ayeuna Palestina mudah-mudahan karunya sedih lamun misalnya ninggang di negara alurang boro-boro rek sakola kawas kieu ku hayang dahar ku hayang naon ge tenang di batur mah nyapot nya. Ya, kemudian di Palestina teh cenah kemungkinan persen terbunuh teh anak-anak. Tah eta 40% teh. warga sipil matakan marane salila masih boga kesempatan keur belajar sok pake belajar.
teangan jati diri. Lor geus kapanggih jati dirina di sepak bola. Ieu endot dina pelawak jeung wontena halus. Ieu sasweet kieu bener. Sieun maut anjing. Tuh. Da kabeh ge maot atuh pot sawae ge. Masalahna aing teh nyaho pahala aing sabaraha. Eta. Setiap anu bernyawa pasti Maot. gitu kan cek dalil oge. Iya. Amai tayangan matematika resep selain resep matematika naon wae mai? Ieu mah unlimited. Naon wae Sursub sagala. halus. Ame bisa asup ka ditu ka dieu main bola wawasan penting. IPS. Coba ayeuna PPKN. PPKN itu kan tentang pendidikan kewarganegaraan, etika lah lebih ke gitu. Tentang hukum bermasyarakat. Namun misalnya orang sepak bola na alus tapi etikana goreng percumanya potnya. Cuma jadi juga wakil. Tah. Kantona. Baheula. Gitu lornya semangat main bola geus alus. Tapi belajar kudu ndot oge sarua. Amai oge tah. Sok babarengan, sok diajakan dara ku si Amai. Asal Pak. Sok. Ndot sok diajakan dara. Ulah nyebutkeun tara. Lah. Mana sakelompok saeutik si ieu lain. Sekelas, sekelompok gitu. Sok coba pot tanya pot kumaneh pot. Naon ya? Nanya naon. Iya barudak anu tilu ya ajakan ngobrol naon we da kakara meureun keluar mah meureun diajak podcast nage. Lord. Heeh. Biasana ieu nya. Heeh. Aing pesepak bola maresep ka awewe. Eris. Coba. Soalnya sepak bola ku aing dia. Resep awewe. Sabaraha kali pun dengan di awewe sia. Sering itu. Oh no. Gelo. Yo pak boy itu teh. Bahaya pot euy. Asa Ronaldinho mah heula. Kerjaya-jayana nya. Ronaldinho, Ronaldo deui. Brazil tuh. Resep awewe. Asal Pak. Bener. Aduh ka awewe mah. Tapi aya Pak ya. Iya aya. Ayo. Asa Waduh. Cipiani. Ya. Bisaan milihanan nama euy. Pilihan anu gede gitu Pak. sebelum montok terus Kan bae mudah-mudahan jodoh. Amin. Allah ini kemana Pak? Teuing teu apal. Mana pian itu? Teuing. Ya salah sahawai jodohna keun bae. Amin. Nu penting ulah ka domba. Sing menang awewe sing gitu. Tapi di sekolah alurang teh kan boga aturan pot. Bobogohan bae. Aturan. Bobogohan bae ulah. Ulah. Aisyah mah kayak ngelanggar. Di iman dah. Masih agak sok loba anjing. Daes cepot mah iya. Jana. Sekolotnya. Nyaho. Nah si cepot jana. Udah goblok. Udah. Aya aturan ibu kota Jawa Barat Jokowi aya. Lord. Ayo kurang ketebakan ieu. Coba. Presiden katilu saha? Sok sia. Sok coba. Gampang. Kurang diberi pilihan. A. Soekarno. B. Jokowi. C. B.J. Habibie. Bejang bibi. Baby, aduh, Hiji. Deui. Asep Habibi. Coba eta teh pahlawan urang. Masih hirup atau napi tos ngandunkeun. Ngandunkeun. Coba Habibie itu terkenal kan bae wawasan nya. Terkenal kan dulu pernah kuliah di Jerman. Terkenal kunaon dah Habibie deh. Ngin kapal. Main kapal. Dua. Kapal, Pak. Coba kurang tepat sih saeutik tapi teu naon. Naon bedana kapal jeung pesawat? Tah eta. Kapal mana cai pesawat mah Di luhur. Berarti anu dijieun ku Habibie teh kapal apa pesawat? Pesawat. Nah, eta. Bisa ngabedakeun Pintar sia. Curiga geus dibura tadi. Buralon itu dah. Aduh. Cai punten. Coba Lor. Jadi intina penting teu ilmu. Penting. Ilmu sepak bolana kudu alus, ilmu umumna oge kudu alus. Ayeuna lamun misalnya jadi pemain timnas. Hug teu bisa naon cek paribasana teh
teu bisa naonnya pot ngebagi waktu. membagi waktu kan bahaya. Terus misalnya teh ngawa duit 100.000 jajan 2.000-an di pulangan 50.000 kan bahaya ditipu batur. Coba ayeuna kekurangan lor boga duit 50.000 Nah, tah dipake meuli somai 5.000. 5.000 sesana sabaraha deui 4 salapan. benar. Aisyah naon meuli somai 5.000-an duit sia 50 keneng sia teh. 45. Nah, coba deh dot. Duit si lor 45.000 dipake beli kuota 20.000 sabaraha deui duitna 35. oh pinter kumaha Aisyah salah goblok. Deket-deket si Rio ai power 25 dibelikan karena kuota sabaraha pot 45. oh iya 45. 45 dicokot 20.000 sabaraha baik duit paraneh 45.000 dijajankan karena kuota 20.000. 20.000 sesana sabaraha deui Ulang lengkap. sabaraha lor sok meuli kuota tara Tarang Pak. Aduh. Oh, IP Pak. IP. alah Ih, harus euy lamun bakal duit sabaraha sapoe 10. 10.000 meuli gehu sabarahaan 2.000. 2.000 meuli gehu 2 pemulanganana sabaraha Duit 10.000. duitnya 10.000 Ya bener 2. Ya teh 2.500-an ya. 2.000. 2.000. heeh 8.000 hasilana. Aduh Ishwindar goblok itu kunaon. baik santai 6.000 deui lor kan bae teu naon Mah santai bodoh di dunia. santai atuh gitunya jadi Tes mau tes. ngetes sungkul itu penting cita-cita rek jadi naon lor Bola. atlet Ya. mudah-mudahan kacapai Nih. tapi belajar ge kudu ulah dipopohokeun Lor cita-cita jadi naon Cita teh jadi gamer Iya enggak Goblok sih. mantap Jadi lawan aja deh. konten kreator Lanjutkeun TikTok geus loba followersna. Lanjutkeun. Lanjutkeun gimana juga. eta Duruk imah. Pantong aya motor aerok ge jadi ulah nu goreng nama ulah dieu iya tanya apa cita-cita si Amai Cita-cita antum jadi naon? Hayang jadi pengganti Albert Einstein. jadi pemikirnya kritis Mikir alus kritis dulu. usahakeun jadi sesuatu yang baru gitunya lamun bisa mah nyiptakeun produk anu sakirana bermanfaat Yeah. jeung orang lain kan alurang ge pernah ngarasakeun bahkan ayeuna oge kan lamun eueuh penemu lampu teh kan saha ngaranna teh Nikola Tesla. Tesla mah mobil lampu mah mun teu salah mah ieu Botak. James Watt kitu mun teu salah mah Gara-gara James nya Watt itu. ting saha abi ge hilap deui nya pokona mah kan bermanfaat ku ayeuna lampu urang teu paroekeun gitu kan Thomas Alva Edison mun teu salah mah eta nya jadi penting wawasan kudu loba maca bener guys mun salah. nya teu naon manusiawi salah ge gitu kan Ngan Allah nu sok bener. nya endot urang salah mah teu naon da manusia gitu nya pot nya Ya. pot cita-cita jadi naon pot Abi alhamdulillah abi ayeuna da aya cita-cita. Kan aya ya abi teh ayeuna terus jadi pegawena. Juragan sawit, Pak. alah Ayo geus loba duit ya. jadi pengusaha pot Nya. sawit bisa jadi minyaknya mahal tak ina pot abi tadi kan ngebahas di awal karena Palestina pendapat cepot tentang Palestina kumaha tah ayeuna peran alurang teh kudu kumaha anu bisa ku urang dibantu nya iwal tinggal doakeun mah kan urang kabeh ge ngadaroa gitu kanggo kebaikan bersama ulah nepikeun ka
terus-terusan. Dulur arurang gitu Ya, dulur arurang. Lamun bisa mah kahayang urang mah geus lah damai gitu kan. Moal aya tungtungna gitu kan. Ayeuna lamun misalnya Palestina dibela ku negara lain misalnya teh negara lain mantuan Israel paloba-loba kayak kan nu aya jadi perang dunia bahaya sampai ku sebagai Jerman jeung Uni Soviet. gitu ai kahayang urang mah geus we damai gitu ayeuna kumaha tah pendapat cepot Urang mah nya sebagai umat muslim yang taat ieu Israel goblok. Gitu itu urang mah singkat patas jelas goblok Israel. Yeuh nya dengekeun Israel. Sia teh bukan negara anjing. Sia teh ngan yeuh nya sia datang dagang ngadatangkeun umat Yahudi. Datang umat Yahudi rame di Palestina ngajajah si anjing sia teh ngadon dagang deui teh goblok jadi ngajajah gitu. da luka sih sabenerna mah ari masalah utama nama da urang ge jauh nya mudah-mudahan urang tertipu daya ku berita-berita hoax gitu pot ulah diadu dombakeun ku berita-berita palsu duka kumaha kejadian anu sabenerna mah cuman tidak dibenarkan lamun misalnya teh naon gara-gara 1-2 hal anu jadi korban rakyat sipil gitu pot budak-budak anu teu salah jadi kena imbasna gitu Sebenarnya dina artikel mah dimaca ya abdi da maca aya anu kasaran itu wah keren pot alus literasina pot dina artikel nya abdi maca na HP geus Ibrahim cenah inti permasalahan teh nyaeta tanah dan keuangan. Kunaon tina keuangan soalna di Israel baheula kan ceuk abdi ge naon sanes negara Israel. Soalna eta teh salah satu warga anu naonnya warga sipil anu ngiring cali di negara Palestina. Nah, terus negara Israel teh nya penduduk Israel nu seueur mayoritas Yahudi teh ngajual barang-barang. nya dagang Seueur nu mesernya dagang sekali itu. Terus dagangeuna teh toseep cenah mah nya mirarian sumber daya nu sanesna dengan cara ngajajah. Intina mah tidinya secara paksa muhun awalnya datang datang sebagai ngaran lagi pendatang gitunya padahal mah kudu nyaho diri meureun betah di dieu hoream balik deui jadi mawaan anu lainna supaya nguasai wilayah gitu meureun kurang lebihna abdi ningalina Wikipedia nya adana Amai kumaha pendapat Amai tentang Palestina sebagai bangsa Indonesia sebagai pelajar gitu Mai Pendapat abdi mah nya cintarik kudu mahanya udah diajak gelut hiji-hiji ku petarung Pak. anu logis we urang berbahasa inum hayangna Amai damai apa kumaha apakah dimusnahkeun Israel apakah kudu ngelehan Palestina ka Israel atau kumaha gitu kan Kayak ngabi mah damai Pak. dua-duanya Pasti wae. nya sedih itu ningali di berita gedung-gedung dibom Aduh. Anak-anak di bahkan anu tadina naon cek paribasana rumah sakit mah kan teu etis gitu diserang bahkan eta na beritanya anak lahir keluar mati waduh kunaon dibom di segala ningali mayit teh anu katumpukan ku bangunan-bangunan gitu kan ya aduh ya Allah jadi kudu dimusnahkeun teh Israel. aya adat kumaha pendapat tentang Palestina Karunya apa? Karunya pasti wae karunya. karunya saha ieu teh ka Israel Palestina. Woi. kumaha cenah slogan teh Slogana. Kudu diajak gelut. Kudu bawena. dengan aing mah hapri Palestina ieu ka kudu wani gitu ka tentara Israel Manikeun. Beda petarung bibi Islam. kala pan ku sira pagi eleh kene Ajakan ini mah berduaan. Aya alon. Lor kumaha ya pendapat Lor kan bisa disalurkan namun misalnya suatu hari masa depan sebagai timnas Indonesia ngawakilan Indonesia papangih jeung jeung Israel bisa dibuktikan melalui sepak bola
Buktikeun. Kita bantai. Tah. 82 Nah, kawas Barkanya Mending 7-0 kan, Bau. eh Ya, 8 kurangin 2 ge genep 0. Sia 7. gitunya bukan nama cing sae boga cita-cita kudu boga idola gitulah nya ayeuna tos 35 menit. Terakhir pamungkas pot bisi aya pertanyaan deui ke lor. Coba Indra anu rek disampaikan ke lapotnya. Coba Indra. Coba betah di sekolah di dia. Betah Pak. Alhamdulillah betah. Loba kasusnya. Pasti itu. Ari lor betah lor di dia lor. Betah. Sok bawa nama baik SMP Wanayasa ke lamun misalnya aya turnamen sepak bola jadi bagian anu penting di timnas SMPN 1 Wanayasa nya perjuangkeun tong egois bermain kolektif karena main bola teh lain sorangan nyampotnya Iya, orang dalam satu lapangan. bermain tim gitunya kolektif kumaha batur layan naon cek paribasana bala di tim teh ajakan kolaborasi Iya. maneh hayangna kumaha urang hayangna kumaha ajakan ngobrol karena kan tim yang baik itu tim yang segalanya terkoordinasi dengan Pas Barcelona baheula. nah eta teh kita ka gitu kan Xavi, Iniesta, Messi. Sok aing mah bager goblok. eta kan eta trionya luar biasa ayeuna Mai belajarna tong mengendor kudu semangat cita-citana kan alus hayang iya seperti Einstein gitunya tapi tetap diiringi ku ibadah ku cita-cita segala rupana diikuti deui spesifikna Mai hoyong jadi naon kayak suatu saat kayak aya rencana dilanjutkeun ke SMA atau SMK. Saya ke tema 70% ke CMK. Hayang nyalurkeun bakat. Bakal otomotif. Resep rek. Resep. Aisyah segala resep goblok. Pot kumaha pot? Kesimpulanana pot ditutup ya pot. Nah, kurang tutup banyak. Loh. Kayak sabari lah aya seueur kana waktu gitu kan. Santai. Dari kana waktu. Guys, dengerin bakal aya konten ieu. Heeh. Nya menurut saya kayaknya hampir nuhun ya yang barudak sibuk gitu. Lor jeung endot. Terutama si Sajid. Maaf. Si Amai. Jadi ampura ya Mai. Duh. Nuhun Tasalah. Kang Denis, sareng Kang Andot, sareng Kang Amar, sareng Kang Baim. Terus meluangkan waktu untuk kita membuat konten bersama dan bercandaria dan tertawa asyik di sini ya. Terima kasih sekali ya. Abdi getos selami teu konten tos saminggu nya teu konten sareng Bang Dery dan kawan-kawan Ta eta. cukup banyak sakitunya brother. Entos wae ieu sapi video ieu sana sakieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bakal aya di alurangnya di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.